Hei. Ngahaturkeun semua pangabaktos. Diterima. Urang mah nyisiran heula. Aya naon ieu teh Gusti? Menta supaya calukan batur-batur. Oh ayeuna? Iya. Kayak maneh kunaon eta buuk nepi ka cawig-wig kitu? Ruwag-ruwig kitu teh. Naon geus seuri? Nembe pasya sareng pun bojo. Eta pasea teh. Pasya geunaan abdi bulan. Kunaon? Di isuk jedur nepi ka sora jadi dengan ukur nguseup jeung nguseup. Oh, da eta pagawean teh kitu unggul. Nya. Teu pirat dumeh gaduh esen sae abdi teh. Ada paingan. Gitu nya. Ane tunggu supaya teh Gusti ah. Mas boga duit teh Gusti. Calukan batur-batur sae mangga. Punten ka pagaran sok. Hei batur-batur salembur. Baraya sadesa. Famili sakompe. Kumpul. Sae nya Gusti abdi suara henteu. Oh, mana beuti sae. Anas PD aing duh. Heueuh. Naon aya tepuguh Kunaon mana kula teh. akib sababna sia begitu gateu ge. Bakating ku sono. Sono kawadi. Unyukan kaududungan kitu. Sae mangga aa. Sakrokeun atuh. Nyangakeun semua pangabaktos ka unyuk aa Gusti. Iya, diterima. Aya naon ieu teh aa Gusti? Calukan batur-batur kumpul gitu. Ayeuna mangga punten ka pangkaran sok. Hei batur baraya sadaya. Ya ji samaruk tarik meureun. Baru tarik sakitu ganjil. Kara rumpul. Hei lain meni bang di pengkari meni resep datang dengan kieu ih meni imut Jagung badak gitu. bita ih tong nebihan neneng atuh ih hayang daket neneng mah tiris anjing neneng si teh Hayang ditangkep neneng itu. jangan marah-marah atuh aa neneng teh setia ka aa amit aing mah normal sia teh neneng teh sayang teh sama aa aing mah henteu anjing nanti juga akan sayang sama neneng amit amit karunya menikah sangan kieu sia cubuk cabak aing kumaha mun aing kageunaan virus corona sia jangan dong virus cinta aja sama neneng amit ih gus Sakali yo ngahaturkeun semua pangabaktos yo diterima aya naon gerawak cabalaka ka abdi yo apa kabar teman-teman
cicilanana nah caina di luar atau di jero ganeng anjing sia teh riweuh sia eta batu. muni kepo kana urusan pribadi batur Kembali rek kontrak di kumaha ge. rek kontrak ke kumaha aing sia rek maha dibayar ku aing tenang lah dibagi dua kontrakan aja neneng yo jangan marah-marah aku mah hanya bertanya kepada anak aku mah hanya mengembangkan bakatku butuh karena hirup pinuh pisan kamahalan waduh aneng teh kawas nu kasetanan sia kasurupan mau tak kitu kebenaran. kamu jangan mengganggu AA aku. Aduh, ngambek. AA aku lagi banyak kapusing. Lagi galau. Diam kamu. Nyaanya geus aja gah. Ih, ama marah-marah ka neneng. Jadi iya boga. Oh, geus. Geus. Bakam ka jatuh mah. Ngomong sekali dibojak ku aing. Yo, marah banget. Jangan marah-marah. Geus ya. Siap yo, siap. Santuy lu. Aha. Jangan marah-marah. Diuk. Yo siap. Siap. Gerak. Siap gerak. Ngahaturkeun semua pangabaktos Gusti. Eta si ngomong nepi ka. Daya boga. Diterima. Aya naon ieu teh? Aduh, Ampun. bangun pegat eta. Yo, jangan marah-marah. Jangan marah-marah kamu. Nggak usah temani. Diuk. Siap yo. Ya. Naon anjing si teh? Jangan ditodongkeun kemudian. Naon sia? Aku ku sia. Aku naon? Saha nu markosa ucing aing? Ucing aing nepi ka reuneuh. Hamil. Ku sia nya? Nyaho. Aduh, aku merkosa ucing. Tidak. Yo, konflik rumah tangga yo. Kita kemana karep wae sia? Panggil ge kakara jeung mana ucing nyaho di mana nyaho ucing di mana sia teh? Henteu. Aduh, ai sugan teh maneh. Aing sedih ucing aing teu ngeblek bapa ayeuna. Keur mah yatim katul-tul diperkosa astagfirullahaladzim. Udah nanggung jawab ucing lu. Luar biasa kasih dia aing. Pasti sedih batu. Atuh sugan we tu ucing maneh. Aya dina panang toyongan Allah. Amin. Aduh. Pang-pangna aing rek hajat rongkah. Hajat rongkah dona. Kumaha sia we. Hajat gotong royong. Pokona saha-saha nu markosa ucing aing kapanggih. Wadih, Kumaha sora bedilna kumaha eta teh? Non. Sora bedilna kumaha? Sarawadinya. Heeh. Sora bedil laun. Aisyah mah kasih lepu sorangan sora bedil deh. Ari hohoak tarik. Aing mah pahlawan, aing mah tamtama. Kudu siap dina segala widang Jiwa perang mah. keamanan. Jiwa perang mah semangat ongko. Pokoknya ngaganggu kadudungan ka ucing aing, ka anak aing, ka bapak aing. Kumaha tah? Wadih, Sora bedilna kumaha sora bedilna? Wadih aing lain wadih sembarangan, wadih cipacing. Pelor nage lonca menambah stamina. Kudu sadawa. Nya gelo sia mah. Disadan teh teh. Atuh sia we di badil ame menambah stamina resep naneng anjing. Geuleuh sia teh ah. Heeh. Disadan teh bedilna ji eta teh. Yo. Geuning ieu teh rumah tangga rek dibeudeul ku stamina yo. Mudah-mudahan panjang yo. Naon sia teh menjauh-jauh. Ganeng sia. Kabeh ganeng. Wadih ku aing ganeng mah anjing.
ganegeun. Ngamun ni galak sia atuh panggih kakara ganeng. Paingan boka ruksa. Nyampe mana sia ganeng. Bok teh rara. Sia ganeng mah. Punten. Sieun gulungan ulnya. Diuk. Lan. Diuk, syai. Jelas. Jiwa tentara abdi lagi memuncak. Jiwa tantara. Lagi semangat, jangan digeruh-geruh. Jangan sampai menodai ketamtamaan aku. Aku stamina tinggi gara-gara minum pil KB. Nah, sia mah teu pugu bawa ngomong sia teh. Gus. Siap, Gusti. Abdi bakal jempe. Siap, gerak. Hormati lawat kainung Bapak, gerak. Hormat gerak. Begitu hormati lawan. Aing. Astagfirullahaladzim. Maksakeun we aing rek naik ojek. Nyusul gitu. Rek naik Grab. Nyusul mending. Ini gerak. Hayo sedeng sok sia heula. Lila deui. Rek ka mana heula? Aing rek ka WC, rek ngising aing. Nih kageleun si eta ieu. Yo, kita berangkat ke negara Amata untuk menculik pamajikan Batur Arana anu ngaranna Subadra pamajikan si Arjuna. Kita harus menculik supaya berhasil. Yo, kita kerahkan sekuat tenaga. Jangan sampai kita kanyahoan ku musuh. Kalau kanyahoan ku musuh bakal cilaka. Yo, jangan sampai kanyahoan. Yo, sampai goblok sia. Panuju gitu Jangar kena hulu aing. Pika geleuheun teuing sia teh. Iya boga babaturan. Sabar atuh ganeng sia. Iya mah meni marah-marah wae ka neneng teh. Neneng. Kurang kumaha neneng belana geuleuh aji ah. Neneng naon? Neneng sia. Aneng punung paduli ah. Ieu atuh meni neneng nyeri hate duli. Yang disebut Atuh mung luwa lewe kawas awewe uu sia. Sia teh lalaki cing nyaho kana kodrat gondok laki gede kitu oge sia. Atuh mung geuleuh ka sia teh. Maafin nenek mung geuleuh. Atuh geus asa kitu hareudang naon jadi wae aku mencintai kamu apa adanya bagaikan bulan dan bintang yang disinari rembulan. Cium aja jalu setel guna naon awewe mah teuing atuh da awewe maksa naon wae Bapak kamu tukang bengkel ya? Mitina ta. Gitu kumaha gitu. Soalnya kamu sudah menyerpis hatiku. Teueun penasaran si anjing. Bikin penasaran. Naon? Mobil apa yang bikin ngangenin? Mobil Pajero? Bukan. Mobil sedan? Bukan. Mobil naon? Mobil Ayla. Nah Ayla, I love you. Amit. Tahun ku penasaran wae si anjing itu. Penasaran. Naon wae si teh. Bapak kamu tukang cendol ya? Gitu kumaha? Soalnya sudah mengamnistiiskan hatiku. Anjing sudah jauh-jauh. Teu nyambung.
Ning. Ada nggak balas? Apa? Aduh, apa? Ada dibalas. Tanda cinta ya. Ya, Bapak Ning tahanan ya. Kau tahu? Soalnya aku ingin membunuh kamu nih. Atuan romantis ah. Belum aja kan. Nggak usah dah. Atuh maafin Neneng. Nggak, kau geluh aing geluh. Orang-orang hayang maafin lu. Nggak usah juga sudah. Ke DRT duli. Ngangsang Geluhun teh si Aji ih. Oh, iya boga boga. Nyaho kodratna lalaki kalak awewe atuh kodrat lalaki mah. Hayang lalu. Dah kalak kitu. Apaan pika geuleuh jelema kitu teh. Oh. Ayo orang init batur. Hege. Aduh. Mulurang baik bentak di lempang ratu. Ulah tunggu di parut setan. Kunaon ieu lempang teh deg-degan kieu. Sempoyongan. Gitu. Sempoyokan kieu. Koyongan. Sempoyongan. Sempoyok. Alah. Halo sahabat hijrah. Hijrah lebah mana sia teh? Ai maneh di mana? Aya naon ieu teh? Batu rapat eueuh sia teh? Alah sorry bos sampura euy. Nah di mana? Itu di pojok bos. Keur naon? Biasa we bos ngahaneutan bos. Ngahaneutan? Si Duru. Anjir tahun 2020 aya keneh bahasa si Duru. Tegaul bos. Apaan tuh si Duru? Si Duru seteh meuleum sulu, diriung-riung. Nahawu. Tegaul bos. Aya ceuk maneh ngahaneutan teh naon? Ngahaneutan teh naon? Atuh, drink dong. Minum bos. Ada. Sia teh mabok. Ya, bro, kade sia. Goreng patut kasebutna sia make jeung nyenyekeh botol hareupeun umum jahat. Nyontoan teu hade ka batur sia. Ngaruksak generasi pemuda. Na teu nyaho aing jeger desa Cinanjung. Gelo. Terus lamun aing lamun maneh jeger Cinanjung aing kudu bilang uwow gitu. Orai kawat macok nu gelo bos. Naon sowat gitu loh. Najan si bos jangkung gede moal ditarajian ku hamba bos. Cicing lah kumaha abdi hirup abdi uruskeun mah urusan pribadi tong uruskeun diri abdi bos. Lain masalah kitu sia teh. Naon? Ye dengekeun ku maneh. Aing ngarangan mabok ku nagara dilarang ku agama diharamkeun deur nyekek botol kitu. Doraka campelak. Diri sorangan jadi ruksak. Eta Awak katelang syara ngaran lembur jadi goreng. cember tuh. Ngageringan awak sorangan. Dengekeun sadul. Susah denge-denge. Leheung keneh abdi bos. Leheung kumaha? Leheung keneh abdi mabok puguh cukang lantaran anak kulantaran minuman keras. Leheung aing mah ukur pribadi ruksak teh. Tapi aya anu leuwih tibatan aing bos. Naon anu mabok tanpa minuman? Nah ayanya aya naon mabok jabatan, mabok kapangkatan, mabok kadudukan. Teu saeutik ayeuna jelema anu mabok kapangkatan kadudukan rahayat jadi korban dengekeun ku sia bos. Anjir. Tong dikeprokan lah da lain japati aing malah. Eta teh ngadukung beleguk. Teu butuh dukungan bos lamun saweran butuh bos aing. Oke di Bapak Haji Edi, di Bapak Hajat gampang ke di Bapak Dede Ukay, Ibu Yani. Gitu bos. Moal karas kalam sawer-sawer. Tong dikitu-kitu kege ngartieun Bapak Hajat oge. Nya. Gitu bos. Heeh salah kitu teh. Moal karasa ku obos ka peureuh aing bos. Ya dangukeun ku obosnya setiap aya haseup tangtu aya
bener teh seuneu bos bae batur nyaho aya bos cicing wae heuh seuneu nyaho oge Bener lain udud. aya cukang lantaranana bos kekiaan teh da urang maka kara ayeuna nyekek botol bos baheula mah aing mah kieu salat lain kudrem leuwih parah sia mah Parah. sakieu mah leuheung bos ari kitu kunaon nyeri hate bos nyeri hate nah putus jeung kabogoh bos putus kabogoh nepi ka mabok teu pira sia teh nah anu nyawer mana alah aduh teu dikalungkeun aduh nuhun di saya Cacak mabok di sawah. Cacak mabok. di bapak hajat Tuh kening. alah jajak kalau hatur Aduh nuhun. beres jis tuh ah. Bari mabok anu nyawer. anjing teh nyaho kieu mah mabok aing kabetaeun ja dengale aing jadi Miss Universe deuleu teh Loba. Kuneng tuh. gitu bos nuhun bapak hajat teh alah nu bapak dede nuhun bapak dede cing kagentosan anu langkung-langkung panjang yuswa ageng milikna nya sehat ridho pak dede tambihan deui atuh ridho mah sia mah dipenta hate minta jantung sia mah Teuing dibere hate minta. gitu bos marokana kumaha aduh aing rada haneut ayeuna mos lah ngeunahnya ka di kang kalungan ku duit haneut bos Mau duit asak eta. pirage putus make jeung mabok piranya aduh eta meuni enteng nyarios si encep Sincep. pira pajargeun da cenah lamun ngudag karena pira tong boroning putus cinta kamari di Jatinangor aya nini nepi ka kageleng ku treuk teu pira teu lurat leret bos pira ta bos rek kitu wae herop Mu pira. doden wae anjing Di botol. lain masalah kitu sia mabok pikageuleun kalau kitu teh sabi oji kasar deui tong kasar anjing sia teh dangukeun ku si bos naon matak aing galau 5 tahun bobogohan bos tuluy di poe Senin nepi ka poe Jumaah diantar gawe kakak hatek Sabtu Minggu diapelan ka imahna bari mawa martabak jang mipi mitohaeun bos Kalau mitoha. 5 tahun lilana bos bayangkeun eueuh waktu nu teu kaliwat 5 tahun anjing jatna tong gogok sia teh sorry bos santai malum aing mabok bos sia teh meuni diumbar teh gugah gogok teh sia Diumbar deui. apaan aing mah mabok bos wajar apaan mabok bos heeh tuluy kumaha 5 tahun bobogohan nganter unggah poe eueuh waktu nu teu kaliwat minggu kamari nempo ulin ka imana ditempo di hareupeun imana aya janur kuning melengkung bos dikawin tatangga bos perih bos perih bejat hati aing Watir. Syakieu mah leuheung bos kieu mah. Nah, untung hati ini buatan Allah, bos. Mun buatan Cina geus bajret, bos. Nya, bos. Heueuh nyaho aing oge. Lamun maneh galau kitu kulantar kitu heuh cing jadi kauntungan cing jadi hikmah keur maneh. Naon hikmahna? Naon? Meureun mana kitu oge lain jodoh maneh. Mata kitu ge awewena teu bener. Mun dikawin matak pinyerieun sanajan maneh bogoh oge ai matak pinyerieun da moal geunah kana rumah tanggana. Leuheung ayeuna can katalian ku rumah tangga kumaha lamun misalkeun maneh geus boga budak tuluy pabajikan maneh teh nyeleweng. Bager deui pan leuwih nyeri. Mending ditemongkeun teh ayeuna keneh sanajan perih tapi eta perih teh sing jadi ubar. Satiap ubar teh pahit, ngan eta pahit teh bakal jadi amis ka hareupna. Eta. Ulah kitu sia teh.
Ya be. kalakah molor si Aji. Hei, aduh, atas bos dakwahna bos. Coba si eta. Mal didenge kudu frustasi moal. Kusoman mah kadege. Tong dakwah hareupeun abdi lah. Nah, tong boroning pangkat si Obos. Kitu mamah dedeh tra didenge ku aing. Mamah dedeh dai anu terkenal, nah geula aing mah. Geuleuh kumaha teu konsekuen kana dakwahna. Nah, ngadenge aing dina dakwahna, mari kita Jumatan, mari kita salat Jumat, aing manehna tara salat Jumat, Bos. Apaan awewe? Teu bisa. Abong nu mabok, abong nu gelo sia. Geus pokona mah kumaha lah, Bos lah. Ade. Heeh. Aduh, kalau neuneun duit, Bos, bisi sowek, Bos. Nya, lang nitip lang. Ade. Teu dicokot di lang. Cilaka datang. Awas dipaok dalang goblok sia. Doraka sia. Maing we. Nya. Niana sakitu mah. Mending dikabikeun. Minum heula, Bos. Pokoknya. Naon eta teh minuman teh? Ieu non Amer. Naon Amer? Anggur merah lain, Bos. Arak. Telepel, Bos. Intisari. Naon intisari? Topi miring. Murahan, Bos. Topi miring. Cipas. Wah, mahal teuing, Bos. Vodka. Jack Daniel. Teka honta, Bos. Mending keneh ngontrak aing memayar kontrakan, Bos. Vodka. Naon atuh? Iya, vodka. Teu nyaho, Bos, vodka mah mun podol mah nyaho, Bos. Si Jurig. Bong nu mabok sia mah. Naon atuh? Iya, Nutrisari, Bos. Rek mabok kumaha? Nutrisari, piraku mabok ku Nutrisari. Nutrisari nama biasa, Bos. Oplosanana nu luar biasa. Dioplos ku. Nah, dioplos ku naon? Oplos jeung cikiih nini, Bos. Pahang demi Allah. Aduh. Gitu, Bos lah. Nyanggeus atuh. Minum heula, Bos. Sok atuh. Buka heula ku encep ya, Bos. Encep. Tingale, Bos, ngabodah kieu, Bos. Mana eueuh oge? Caritana atuh maneh teh, Bos. Dukung aing. Po, hampura. Di bata ku aing. Di botol, Bos. Sing balik atuh mana dibalik, Bos, atuh lah. Dukung aing, Bos. Anjir, we tuh dengan ngabodah kitu. Mana, Bos? Mabok anjir. Kada saya teh mabok wae teh goblok gitu teh. Apaan sih anu mabok teh nemuleukeun ka aing? Abang tulis kitu tuh. Heubeut tepat. Halo everybody. Selamat malam. Malam juga, Nenek. Selamat bertemu dengan saya. Saha teh ya eta teh? Nama saya Iya. Sabrina. Sabri paingan cantik jelita atuh. Iya Nenek. dong. Eta rambutan kagaling muntah. Kalau malam Sabrina. Kalau siang siapa? Kalau siang saya Pudin. Dua rombongan jis. Gak apa-apa. Udah jadi passion hidup. Iya bener kata. Aku masih single loh. Single aku juga sama masih single. Single? Iya. Bagus. Iya, Kalau pengen WA aku atau pengen kenalan sama aku tinggal telepon aja. Berapa nomor HP-nya? Nomor HP aku Iya. 082 785 Ya, terus? hiji kutiluan. Nah aku tiluan. Ame seubeuh jurig sia teh. Eta sok